Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Sunda kelas 3. Gimana kabarnya kalian di rumah? Semoga hari ini kalian bisa belajar dengan semangat ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di pembelajaran tatap muka di sekolah. Hari ini Bu Eli hanya akan mencontohkan kakawihan dalam bahasa Sunda. Hayo kita ikuti kakawihan Bu Eli. Tinggal bukuna halaman 71. Urang nyanyikeun, hidup sadayana di bumi nyanyikeun ya. Kakawihan dina bahasa Sunda. Kamari di pertemuan anu minggon kamari urang atos ngawihkeun kakawihan oray-orayan. Ayeuna urang bakal ngawihkeun kakawihan anu judulna endek-endekan, ayang-ayanggung, sareng bulantok. Pami anu sanesna tiasa iekeun tiasa nurutan mangga diturutan di bumi kakawihan dieu. Urang kawitan dina kakawihan anu kahiji. Endek-endekan. Kieu cara ngawihkeunana. Endek-endekan lagoni menang pecang sahiji, lepas deui ku nini beunang deui ku aki. Endek-endekan cangkuang bale Bandung Paseban, menang pecang Pak Ujang lepas deui ku akang. Nah, eta cara nganyanyikeun atawa ngawihkeun kakawihan endek-endekan. Teras anu salajengna nyaeta kakawihan ayang-ayanggung. Kieu lagamna pami ayang-ayanggung. Benten sareng tadi endek-endekan. Ayang-ayanggung gung goongna rame, menak ti mastanu nu jadi wadana. Naha maneh kitu tukang olo-olo, loba anu giruk ruket kakumpeni. Niat jadi pangkat katon kagorengan, ngantos kanjeng dalem lempa lempi lempong, ngadu pipi jeung nu ompong, jalan ka Betawi ngemplong. Tah eta kakawihan ayang-ayanggung. Hiji deui di dieu aya kakawihan bulantok. Kieu cara ngawihkeunana kakawihan bulantok. Bulantok, bulantok, aya bulan bulan gede, bulan montok. Bulantok, bulantok, mencorong sagede batok. Bulantok, bulantok, aya bulan sagede batok. Bulanting, bulanting, aya bulan sagede piring. Tah kitu ngawihkeun kakawihan bulantok. Atanapi nu tadi nu saacana kakawihan ayang-ayanggung. Teras aya kakawihan tadi ngeunaan endek-endekan. Mangga ngadamel voice note ka Bu Eli ngeunaan salah sahiji kakawihan. Bu Eli tentukeun nya anu gampil we kakawihanana, dikirimkeunana ngalangkungan voice note. Nyaeta ngeunaan kakawihan ayang-ayanggung. Kakawihan ayang-ayanggungna dikawihkeun dikintun voice note-na ka Bu Eli. Tah, kitu wae panginten tugasna mugia hidup sadayana tiasa ngawihkeunana eta kakawihan ngeunaan ngeunaan nu tadi ku Bu Eli di ieukeun. Nyaeta ngeunaan kakawihan endek-endekan ayang-ayanggung sareng bulantok. Sakitu deui sakitu panginten jaran dinten ayeuna panginten sakitu wae Bu Eli ucapkeun mugia hidup tiasa
ngalagukeunana ngawihkeunana kakawihan dina bahasa Sunda. Boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.